Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, boh nu caketna boh nu tebina kumaha dararamang. Alhamdulillah upami dararamang mah eta nu disuhunkeun kurang sadayana siang kalayan wengi nyaeta aya dina kasehatan. Pamudah-mudahan urang sadayana disehatkeun, dohir sinereng batin, amin ya Allah ya robbal alamin. Mitra urang ngadongeng deui urang nuluykeun hanca carita anu katunda, masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Sateu acana Kang Tile neraskeun kana hanca ieu carita tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ka mitra-mitra kaum dangu anu di mana beayana, pangpangna kanggo wargi-wargi anu biasa ngotretkeun komentarna. Sok mitra, mak, bapak, akang, teteh, urang ramekeun ku komentar. Sumangga berkomentarnya eta teh ngajantenkeun penyemangat kanggo simkuring dina nalika medar ieu carita. Sumangga mitra urang lajengkeun di carita anu kamari katunda. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda, pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabebeurang. Nyatana ka Darja Katut Sigodeg anu mana harita parantos aya di bumina badebuk harita teh nya. Samalah parantos nerangkeun yen si jurig hulu jeung si jurig buntung masih keneh ngudag-ngudag ka maranehna duaan. Sumangga mitra urang puseurkeun perhatian urang kana ieu carita. Hah? Naon Darja? Dedengian teh si jurig hulu jeung si jurig buntung datang deui? Sarta batur maneh si Gojin geus jadi korbana? Bah Dewuk nanya barijeng mencrong ka Darja sarta terus ngareret ka si Godeg. Leres abah telepat. Si jurig hulu jeung si jurig buntung teh datang deui samalah tos aya kana sababaraha kali terus-terusan manehna ngarah-ngarah nyawa abdi duaan. Tah kitu bah. Samalah leres pisan. Si Gojin anu jadi sobat abdi ayeuna mah geus maot. Alatan dibinasa ku si jurig buntung di talaga. Kumargi kitu nya abdi teh enggal dongkap ka dieu sajanepangan abah. Pami maksad mah bade mundut deui bantuan ka salira sangkan jurig si Utari teu terus-terusan ngaganggu ka abdi duaan. Ceuk Darja nyaritana Daria nepikeun sakabeh anu jadi maksudna. Ari sabab hirupna geus ngarasa tetentrem lantaran salilana terus diudag-udag ku rasa kasieun jeung kahariwang. Ngadenge caritaan ti Darja kitu, Bah Dewuk katempo sirahna anu botak teh ungut-ungutan tandani ngarti. Oh, jadi kitu nya pasoalan anu keur karadapan ku si laing duaan teh. Beuh lamun kitu mah berat. Berat ieu pasoalan teh. Lantaran si jurig hulu teh tetela manehna kuat. Padahal ti heula teh geus eleh tapi naha ayeuna make jeung bisa datang deui. Asa pamohalan. Ceuk Bah Dewuk bari ngusap tarangna tayona marada bingung meureun si abah teh. Ari si Godeg jeung Darja duanana ukur jaram teh bari nempokeun. Keur kitu jung Bah Dewuk nangtung terus leumpang ngagegag muru ka dapur sarta teu lila geus balik deui bari mawa baskom leutik anu dieusi ku cai herang. Gek diuk deui ngajemprak sila di tempatna anu tadi. Darja Godeg, abdi. Si laing duaan jaram peja. Montong aya anu ngomong lamun ku dewek can dititah. Lantaran bisi matak ngaganggu kana konsentrasi abah. Sumuhun mangga abah mung sanes konsentrasi bah. Nanging konsentrasi rupina bah. Wah, si laing mah pira oge salah sautik mun jeung sorikon. Kun bae atuh rek nyebut konsentrasi atawa konsentrasi oge. Kawasana keur saliwat mah anggap we bedana. Dari maksudna mah sarua.
leres sumuhun mangga bae atuh teu langkung abah eta mah kumaha raosna bae supados enggal. Gus atuh jempe beto ngomong bae. Moalder barang gawe teh atuh dewek teh ari terebeh mah. Nya geus kitu mah jep si Godeg jempe kitu deui Darja teu baca carita. Duanana ukur nempokeun kana sagala rupa tingkah polah Badawuk. Ari panon marencrong kana cai herang nu aya di jero baskom. Reup si abah peureum terus ngagerim mapatkeun ajiana. Kadua dampaleungeun ditumpangkeun dina luhureun pingping. Jep kaayaan teh beut jadi jempling. Sanajan aya dina kaayaan wanci beurang tapi matak aneh. Di jero imah teh beut ngadadak jadi asa keueung. Rada lila Badawuk kituna teh sedengkeun Darja jeung si Godeg ukur jarempe bari ningalikeun. Sakapeung sok terus silih reret kawas anu keur silih tanya. Saenggeus kira-kira aya kana setengah jam. Brai Badawuk teh beunta ret kana baskom anu dieusi ku cai sarta dititenan kalayan apik. Sakapeung katempo sirahna anu botak teh ungut-ungutan sorangan. Samalah terus gigideug diselang kurumenghap narik napas panjang kawas anu berat. Bener-bener balai ieu mah balai. Ceuk Badawuk bari teu leupas mencrong kana jero cai. Ari si Godeg jeung Darja ngadenge si abah ngomong kitu teh puguh bae mening ngaranjug. Cana naon oge begeut geus katarapias awakna mening ngaleper jajantung ratug. Hate tagibur teu puguh rasa. Jiwana geus kalindih ku rasa kahariwang. Tapi sanajan kitu, duanana ukur jarempe eueuh anu wani cacarita. Sabab kitu papatahna ti Badawuk. Ari panon marencrong kana cai baskom, tapi hanjakal kumaranehna mah eueuh anu katempo. Jadi sanajan dibolototkeun oge keukeuh teu bisa katingali. Bareng jeung kitu, cai anu aya dina jero baskom teh ngadadak jadi oyak. Mimitina lalaunan tapi beuki lila jadi beuki tarik samalah kawas anu ngagolak. Badawuk panonna mencrong kana cai baskom terus ngajungjungkeun dampaleunna ka luhur. Katempo meuni ngageter. Teu karasa ke sang badag ngagarajag maseuhan sakujur awak. Beuki lila cai dina baskom beuki ngagolak. Malah asa tambah rongkah pating kareplok maseuhan kana samak. Nyaksian kajadian anu sarupa kitu si Godeg jeung Darja duanana meuni calangap. Awakna ngeleper panon bolotot teu ngiceup-ngiceup. Jajantung ratug hate deg-degan teu puguh rasa. Bareng jeung kitu. Iyat! Badawuk kadenge ngagorowok bari ngadorongkeun kadua dampaleungeunna ka hareup. Beladug! Buar! Cai anu aya dina jero baskom teh bahe mancaura nyebrot kana beungeut jeung awak Badawuk. Nya puguh bae jadi bararaseuh. Waduh alah sia. Jengkang awak Badawuk ngejengkang ka tukang tapi teu lila gancang orejat hudang. Panonna katara beureum dadana renghap ranjug kawas anu cape. Darja jeung si Godeg meuni ngarenjag nempo kitu teh mitra. Terus gancang tumanya ka si abah. Abah, kumaha salira teu sawios-wios? Ceuk Darja bari jeung melong ka si abah anu kakara cengkat. Aduh, cilaka. Bahla ieu mah bahla. Si jurig buntung anu aya di talaga teh lain bantrak-bantrakeun. Manehna boga kakuatan anu kawilang rohaka. Sarta ngabahayakeun pikeun nyawa maneh duaan kitu deui pikeun nyawa dewek ayeuna mah. Lantaran geus pipilweun. Ceuk Badawuk nembalan bari jeung renghap ranjug. Malah bari terus ngelapan beungeutna anu baseuh da puguh tadi kasebrot ku cai. Bah, kumaha maksad abah teh? Sumuhun bah, naon anu dimaksad bahaya teh? Si Godeg jeung Darja duanana ampir bareng tumanya ka Badawuk lantaran kacida ngarasa panasaran hayang geura nyaho kana maksudna. Darja, Godeg. Aduh bah nirugas. Ti mimiti poe ayeuna. Lamun si laing duaan hayang keneh hirup geus cicing bae di dieu pikeun sahuladan mah. Sabab lamun seug baksa balik ka lembur,
Teuing peuting ki atawa peuting isuk maraneh duantang tu bakal tinggal garan. Kitu ceuk Bahdawuk. Bari ngabagi paneuteup-na kanuduaan. Nya barang ngadengi omongan kitu ti si Abah. Si Godeg jeung Darja meuni calawak bari molotot. Pangaciana geus kalabur awak karasa lungse kawas anu eueuh tanaga. Sajongjongan mah ukur jarem teh bari melong ka Bahdawuk. Tah kitu kumaha kaharti teu ku si laing duaan. Sumuhun kahartos bah. Mangga sanaos kedah cicing di dieu oge abdi matang tos moal baha kana kasauran Abah. Margi anu penting mah nyawa abdi duaan tiasa katulungan bah. Si Godeg ngawalon bari jeung melong ka Bahdawuk ari beungeutna katara sepa. Aduh Abah, pamitos kieu kedah kumaha abdi duaan teh atuh. Ceuk Darja ngomongna lumengi sorana oge kadenge ngageter. Lantaran pangaruh hate anu teu tentrem loba kamelang jeung kahariwang. Ya ayeuna mah eueuh di jalan salain ti kudu wani yang hareupan deui ka badehna. Tapi anu jadi masalah na dewek sorangan oge teuing mampu atawa henteu. Sabab pikeun yang hareupan jurig si Utari lain pagawean samemeh dahar eta teh. Tangtu kudu sayaga sagala rupana. Lantaran lain kaulinan ieu mah tapi tarohna nyawa deuleu. Tapi tong hariwang sabab dewek oge tangtu moal cicingeun. Sok sanajan si jurig buntung boga kakuatan anu rongkah, tapi aing oge moal eleh kitu bae sakuat tanaga ku dewek pasti bakal dilawan. Ceuk Bahdawuk nyaritana bari jeung pepetah. Panonna rutret kanuduaan. Ari Darja jeung si Godeg duanana ngabandungan bari ungut-ungutan. Tah kulantaran kitu, si laing duaan cicing we heula di dieu. Ngarah lamun pareng ayana naon bisa katingalikeun ku dewek. Tapi kedah dugi ka iraha abdi nganjerek di dieu teh bah. Nah kinten-kinten moal ngarepotkeun ka salira Abah. Ya ari soal ngariweuhkeun mah geus tangtu eta oge. Tapi teu nanaon lah keur saheulaanan mah. Asal si laing ngarti we kanu jadi syaratna. Ari ngeunaan sababaraha lilana mah nya tangtu nepi ka urusan si jurig hulu rengse. Da kitu kaharti atawa henteu? Bahdawuk tumanya kanuduaan anu keur maralohok ngabandungan caritaana. Sumuhun kahartos bah. Sarengna deui perkawis kanggo syarat nama salira Abah teu kedah hariwang. Margi naon bae anu janten pamundut pangresa Abah tangtos baris dicumponan. Anu penting abdi duaan tiasa salamet tina ancaman jurig si Utari. Tah kitu Abah. Ceuk Darja ngomongna Darya pisan. Sakabehna masrahkeun bae ka Bahdawuk. Tapi manehna janji rek nyumponan kana sagala rupa pamenta si Abah. Asal nyawana bisa salamet tina inceran si jurig hulu anu terus ngarah-ngarah ka maranehna. Ya syukur ari si laing geus apal kana syaratna mah. Keun urusan si jurig hulu jeung si jurig buntung mah dewek anu bakal yang hareupana. Ceuk rarasaan asa piraku ari dewek kudu asor mah. Mangga Abah eta mah teu langkung kumaha saena. Nanging pami anu salajengna nah bade kumaha rencana urang teh bah. Darja tumanya ka si Abah. Sabab hayang nyaho kana rencana anu rek dijalankeunna dina raraga merangan si jurig hulu jeung si jurig buntung. Ela dewek hayang hidung heula yeuh. Mangga Bah, mangga. Ya ari ayeuna mah dewek rek nyiapkeun heula sagala rupana. Tah engke dina maleman Jumaah Kliwon hayu urang jorag deui si jurig hulu teh ka talaga. Urang burak barik jeung tempat panumbukana nyaeta dina tangkal caringin gede. Sareta lamun bisa mah urang tuar we sakalian tuman. Lantaran kakuatan si jurig hulu teh sabagian aya di dinya. Jadi lamun eta tangkal dituar sarta bisa dirobohkeun, tangtu kakuatan bakal ngurangan. Tah eta mangrupa tugas maraneh duaan pikeun ngarubuhkeunna. Kumaha kira-kira sanggup atawa henteu lamun war eta tangkal. Tapi eta mah jalan panungtung lamun dewek teh tela teu mampu ngelehkeun eta jurig.
Tanya Bahdewuk bari jeung rutret kanuduaan. Samalah mere tugas sangkan kudu bisa ngerobohkeun tangkal caringin gede anu aya di talaga. Mangga Abah sangem ringan saukur kudu nuar tangkal caringin mah. Nanging nah Abah make jeung kedah maleman Jumat Kliwon. Lamun tiasa mah urang ke wengi bae atuh Bah. Nya supados kancang rengse ieu urusan teh ngarahirup abdi duaan jadi tentrem deui sarta teu loba kasieun kawas ayeuna Bah. Ceuk si Godeg manehna mah geus teu sabar mitra. Hayang geura buru-buru ngajorag ka talaga. Da puguh geus ngarasa ripuh ari kudu terus-terusan ngalaman hirup anu kawas ayeuna mah. Estuning sare teu tibra, dahar oge teu mirasa. Waduh Bah, miruwas. Dasar belengung siapa Godeg. Apan ku dewek geus disebutkeun. Yang harupan eta jurig teh lain pagawean enteng-enteng. Sarta moal bisa sagawaya. Tangtu dewek oge kudu nyiapkeun heula sagala rupana. Sabab lamun urang gagal ngelehkeun eta jurig dina peuting eta, tangtu urang tiluan moal bisa leupas tina cengkramana. Samalah bisa-bisa moal ningali deui panon poe dina wanci isukna. Walon Bahdewuk ngomongna tandes pisan. Nya puguh bae si Godeg jeung darja duanana mending ngaranjug. Hatena beuki peot kalangkang balakal maot beut asa geus kakalayangan dina luhureun sirahna. Tapi sabaraha poe deui nya kana waktu malam Jumat Kliwon teh. Ceuk Bahdewuk terus gegeryeman. Ari kadenge nama kawas anu keur ngitung poe. Samalah kituna teh bari ngitung ramo leungeuna katingali meuni daria. Sabaraha dinten deui kana waktos malam Jumat Kliwon teh Bah? Tanya si Godeg kawasna geus teu sabar hayang geura nyaho. Panonna melong ka si Abah anu keur gegeryeman bari ngitung ramo leungeuna. Tah lamun ceuk nurutkeun kana hitungan dewek. Malam Jumat Kliwon teh moal salah kira-kira 20 hiji poe deui ti ayeuna. Nya kulantaran kitu ti mimiti peuting kemah dewek rek ngamimitian nyiapkeun sagala rupana. Sangkan dina waktuna usaha urang bisa hasil kalawan nyugbakeun. Tah kitu rencana teh kumaha dah kira-kira geus kaharti ku si laing duaan darja, Godeg? Tanya Bahdewuk panonna rutret kanuduaan. Kumisna anu baplang utek-utekan. Tumuhun kahartos Bah. Janten kinten-kinten 20 hiji poe deui nya urang bakal ngajorag ka talaga teh. Walon darja terus malik tumanya kawas anu hayang yakin pisan. Wah, bener darja. 20 hiji poe deui. Tah kulantaran kitu eta waktu kudu digunakeun sahade-hadena. Sabab peuting malam Jumat Kliwon teh bakal jadi hiji peuting anu kacida penting. Lantarannya dina peuting eta pisan mangrupakeun hiji peuting anu panungtungan. Pikeun si jurig hulu atawa pikeun urang. Lantaran ku ayeuna mah si jurig hulu teh salain ti hayang ngalanyawa si laing duaan. Tapi manehna oge hayang ngalanyawa dewek. Lantaran geus wani pipilueun kana urusan manehna. Tah sakitu, kumaha kaharti atawa henteu kubarade? Ceuk Bahdewuk bari neuteub seukeut kanuduaan. Kan tenan kahartos Bah. Tapi abdi teh salempang nah urang teh bakal mampu kanggo ngelehkeun eta jurig. Ya urang usaha we atuh sakuat tenaga teh. Sabab geus kagok asong lamun teu ngalawan urang geus pasti pae. Tapi lamun urang wani ngalawan urang masih kene boga harepan keur salamet. Tah kitu kaharti? Jawab Bahdewuk. Ngadenge kitu darja jeung si Godeg unggeuk tanda ngarti. Nya saenggeus tiluan meunang kacendekan anu sarupa kitu mah. Satuluyna prung bae ngarobrol ngaler ngidul silih tempas teu puguh juntrungna. Ti mimiti poe eta darja jeung si Godeg caricing di imah Bahdewuk, tapi saenggeus aya kana 2 poe nyelang balik heula ka imahna. Ari maksudna rek mawa baju keur salin sapopoe, da puguh butuh meureun mitra. Tapi kitu oge ngan ukur sajorelat sarta rerencepan. Nya terus balik deui ka Pasir Nangka dina waktu anu ngan ukur 20 hiji poe. Bahdewuk bener-bener nyiapkeun sagala rupana. Unggal poe tara lat latihan, nyipuh elmu, meuseuh awak ngasakeun elmu panamu jampe pamake,
anu geus dipiboga pikeun ngalawan si jurig hulu. Kasugri kaum dangu, cag urang tinggalkeun heula kayaan Bahdebuk Darja jeung si Godeg, urang teu deun sakedeung pikeun sampeureun engke ka hareup. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kayaan kulawarga Juragan Subrata. Harita teh wanci pasosore mitra. Darma jeung Neng Ratna kakara baralik ti kantor. Nya terus sup ka kamar cucul-cucul disalin baju. Ari Juragan Subrata jeung bojona keur dariuk di patengahan bari ngobrol. Nya bareng jeung kitu kaburuan imah aya anu datang saurang lalaki umurna kawilang geus kolot. Moal kurang ti 70 tahun tapi katempo jagjag. Kulitna bersih, papakeana rapih, make calana pangsi hideung anu kaluhurna baju kampret bodas. Sirahna dipapaisan ku kopea haji. Rupana mah bodas katempo weuteuh keneh, leungeunna ngajingjing tas rupana coklat. Ari anu datang teh tayalian ti Pak Haji Sobari anu ngahaja datang rek nepungan ka Juragan Subrata. Kalacat Pak Haji kana teras terus muru karapanto. Pok uluk salam. Assalamualaikum. Pak Haji uluk salam bari keketro kana panto. Assalamualaikum. Kocapkeun Juragan Subrata nu aya di patengahan. Hampir bareng jep duanana jarempe ngobrolna. Aya saha ibu? Sigana aya tamu anu datang ka imah urang. Nya sigana mah aya tamu. Jika tu tempo ka ditu bisi aya semah anu penting. Nyakeun atuh urang tempo sahanya. Jung Bu Halimah nangtung guragi rumuru kana panto hareup. Nya teu lila antarana geus nepi gancang muka panto kolotrak reket berai muka. Assalamualaikum. Ceuk Pak Haji uluk salam bari jeung manggut kana boga imah. Waalaikumsalam, geuning Kang Haji. Walon Bu Halimah rada kaget da puguh geus lila teu panggih. Nyai ieu akang kumaha daramang? Alhamdulillah pangestu Kang, kumaha sawalerna? Ya alhamdulillah akang oge cager teu kurangna naon. Sohong Pak Haji Sobari ngajak sasalaman sarta gap ditampanan. Mangga atuh Kang Haji kalebat. Ya nuhun ari ai Subrata kur aya? Oh aya amanah mah Pak Haji, mangga atuh kalebet heula. Bu Halimah nitah asup ka semahna. Sup Pak Haji ka jero bareng jeung kitu torojol Juragan Subrata nyampeurkeun bari melong ka semahna lantaran rada asa-asa. Aya saha ibunya? Ieu aya Kang Haji Sobari amati peuntas. Saha? Kang Haji Sobari? Nya Kang Haji Sobari ama. La ilaha illallah, nya eta teh Kang Haji Sobari. Beunah ka mana wae atuh meuni lawas ti lawas tara aya bejanya. Ceuk Pak Subrata rada kaget. Tapi bari jeung bungah nya kitu deui Pak Haji Sobari oge katingali sarua bungahna. Terus silih rangkul duanana ngarasa sono. Da puguh geus lila teu panggih jiga nama aya kana 5 tahun leuwih. Lantaran itu ieu sarua riweuhna ku urusan sapopoe. Sajabat ti kitu Pak Haji mah jarang aya di imahna. Nya saenggeus silih bagiakeun sarta nyacapkeun ka sono, samalah silih tanya ngeunaan kulawarga masing-masing, gek duanana dariuk pahareup-hareup. Leos Bu Halimah ka tukang rek nyadiakeun susuguh keur semahna. Tapi teu sakumaha lila geus balik deui dibarengan ku Bi Acih anu nanggeui baki dieusi ku cai kopi panas 2 gelas jeung lalauhna rupa-rupa. Sok ditundaan di luhur meja leos Bi Acih ka tukang deui.
Ari Bu Halimah gek diuk gigireun salakina. Kang Haji, kuring teh meuni asa ngimpi. Lantaran geus lila pisan urang teh teu panggih. Sigana aya kana 4 atawa 5 tahun mah leuwih. Nah ka mana wae Kang Haji teh meuni ngampleng eueuh bejana. Samalah harita oge basa 3 tahun ka tukang kuring teh kungsi ka imah. Tapi Kang Haji teu kasampak cenah mah keur aya di kota. Ceuk Pak Subrata ngamimitian muka carita bari melong ka Pak Haji sobatna. Ya puguh kitu we akang mah sapupuwe oge memang rangkaya di imah. Lantaran sok kaditu kadieu we udar-idar barang siar pikeun nyumponan bubutuh. Da geuning bubutuh teh teu boleh aya wae tara pisan aya elatnya. Nyatang tuh kitu nace dari bubutuh masyarua bae di dieu oge memang tara aya elatnya. Kang Haji terus terang kuring teh ngarasa bungah poe ayeuna make jeung katamuan ku akang. Tapi sakaligus kuring oge rada heran ieu teh. Naha Kang Haji ka dieu teh ngan ukur hayang ulin hungkul lantaran lila teu panggih atawa aya keperluan anu sejen. Tapi saacana hampura kuring teh lamun miheulaan tumanya. Ceuk Juragan Subrata. Miheulaan tumanya lantaran bisi semahna boga keperluan anu sejen da puguh tara-tara ti sasari. Nya teu nanaon atuh nanya ti heula oge. Samalah halus pisan lamun anu boga imah gancang mariksa ka semahna. Ari anu sabenerna mah salain ti hayang panggih. Tapi akang oge boga keperluan anu sejen ngeunaan pasoalan urang anu ti heula teh. Walon Pak Haji Sobari nyaritana ka tempo daria. Pasoalan anu teh heula. Tembal Juragan Subrata bari jeung kerung da puguh can ngarti kana maksudna. Nya pasoalan anu teh heula teh basa 5 bulan anu ka tukang. Hah? Pasoalan anu 5 bulan ka tukang. Walon Juragan Subrata beuki teu ngarti kana maksud sobatna. Nya kitu deui bojona Bu Halimah anu harita milu ngabandungan oge sarua teu ngarti. Oh, nya geuning beut siga anu heran. Udah ku ai Subrata geus poho deui kana pasoalan 5 bulan ka tukang. Disebut geus pikun mah nya deui da ai Subrata teh can kolot-kolot teuing. Ceuk Pak Haji Sobari bari neuteup ka Juragan Subrata nu keur molohok. Tarangna katara meuni kerung da puguh nya teu ngarti. Ke heula Kang Haji. Kuring mah lain poho deui tapi memang bener-bener teu ngarti kana maksud akang. Nah aya pasoalan naon atuh 5 bulan ka tukang teh apan urang teh geus lila teu panggih samalah leuwih ti 5 tahun. Tapi naha make jeung aya pasoalan anu 5 bulan ka tukang. Naha pasoalan naon asa heran kuring mah Kang. Tembal Juragan Subrata malik tumanya ka Pak Haji Sobari anu diuk hareupeun. Nah jadi kieu ieu teh. Asa mata klieur lamun kieu mah. Ceuk Pak Haji Sobari bari garo-garo teu ateul. Samalah jadi teu ngarti kana caritaan Juragan Subrata. Ceuk pikirna, naha Juragan Subrata pohoeun deui atawa pura-pura poho. Lantaran embung mayar hutang atawa boga niat rek nipu ka manehna. Nya puguh oge kuring lieur Kang. Nyaha aya pasoalan naon atuh? Leres Kang Haji aya pasoalan naon atuh anu 5 bulan ka tukang teh. Lantaran tus terang we abdi oge jadi bingung ngabandungana. Bu Halimah milu nimbrung da puguh sarua teu ngarti kana eta pasoalan. Ai Subrata kitu deui ai Halimah. Nah nya poho deui kana pasoalan anu teh heula. Lantaran ceuk pikiran akang mah asa pamohalan lamun poho. Atawa rek pura-pura poho alias rek mungkir alatan embung mayar hutang. Da kitu ari jelema mah biasa. Lamun waktu nginjem meuni siga anu heueuh dah yang dipercaya ngarah dibere nginjem. Tapi lamun geus nepi kana tempona ditagih, sok jadi loba alesan, samalah sok jadi papasiaan sarta nimbulkeun kagorengan anu manjang.
Ceuk Pak Haji Sobari nyaritana katara bangun anu rada keheul. Ngadenge caritaan kitu Juragan Subrata jeung bojona silih reret. Duanana beuki ngarasa teu ngarti. Pok atuh Juragan Subrata tumanya deui. Ke heula Kang Haji. Naon bieu teh dedengian kuring make jeung nyebut embung mayar hutang. Nya terus terang kuring can ngarti ieu teh. Jeung deui naha saha atuh anu boga hutang nah make jeung ujug-ujug nyarita kitu ka kuring. Oh, dari Ai Subrata. Nah, make nanya saha anu boga hutang. Apaan anu boga hutang teh ai sorangan anu gedena 1 juta sarta dina waktu anu lila nanti 3 bulan rek dibalikeun sakalian jeung leuwihna 1 juta. Jadi sakabehna 2 juta. Dah kulancaran Ai Subrata ditungguan eueuh wae datang ka imah. Nya ayeuna ku akang didatangan ka dieu lantaran waktu 3 bulan geus kaliwat samala geus nepi ka 5 bulan. Ceuk Pak Haji Sobari nyaritana tandes tur daria. Ari Juragan Subrata jeung bojona barang ngadenge caritaan kitu teh puguh bae meuni calangap. Duanana kaget. Ari sabab saeutik oge teu ngarasa nginjem duit tapi ayeuna teu gugur teu angin. Ujug-ujug ditagih ku Pak Haji Sobari kudu mayar hutang anu gedena 2 juta. Anu jelas lain jumlah duit saeutik sabab 2 juta zaman harita tangtu gede pisan pangajiina. Samalah cukup keur meuli sawah atawa imah. Mitra cageulai carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra mungkin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.